Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sujudi ari syarat-syarat sujud. Sab'atun eta ayat 7. Taya pasal netelakeun tentang syarat-syarat sujud. Di mana urang sujud maka syarat-syarat sujud ieu kudu terpenuhi. Sabab mun terpenuhi bisa jadi salat henteu sah. Ayas juda yen sujud jalma ala sab'ati a'dha'in atas 7 anggota. Wa antakuna sareng yen bukti naon jabahatuhu tarangna jalma maksyupatan eta terbuka. Watahamulu sareng ngaberatkeun jalma biro sihi kana mastakana. Wa adamul huwiyyi sareng henteu turun li ghairihi pikeun lian sujud. Wa alla yasjuda sareng yen henteu sujud jalma ala syai'in di luhureun perkara yataharraku anu bergerak eta perkara biharokatihi ku gerakna jalma. Wartifa'u asapilihi sareng ngaluhurkeun nupang handapna ala a'alihi atas nupang luhurna. Watumakninatu sareng tumakninah fihi dina sujud. Syurutus sujudi sab'atun ari syarat-syarat sujud teh ayat 7. Ayat juda ala sab'ati a'dha'in kudu sujud si jalma anu salat teh atas 7 anggota. Tangke aya pasal utusna, pasal khusus tentang anggota sujud. Ngan pokona manu kahiji sujud teh kudu di atas anggota sujud. Wa antakuna jabahatuhu maksyupatan. Anu kadua syarat sujud teh tarangna kudu terbuka. Nanu matak dina waktu sujud teh tarang kudu terbuka. Make kopiahnya supaya si rambut-rambut teh teu ngahalang, kudu terbuka. Sabab sok aya geuning jalma anu salat bari rambutna teh ngarumai kapayun. Di mana-mana sujud teh otomatis lamun henteu dibenahi manya maka ngahalang kana tarangna. Nah itu nu kadua tarangna kudu terbuka. Watahamulu birosihi nu katilu mah kudu ngaberatkeun kana sirahna. Jadi sujud teh ulah ditahan ku panangan gitu. Jadi kudu saberatna mastaka. Saberatna sirah plek begitu tah. Sehingga gambaran anaknya lamun ngaberatkeun kana sirahna teh maka tempat sujud teh bakal deklok gitunya. Komo lamun dina tempat aya nu naon mah aya nu hipu mah nya katingali pisan kan.
Jadi ulah ditahan ku panangan, kudu saberatna sirah plek gitu tah. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, nu kaopat henteu ngalagoyoh henteu turun pikeun selain sujud. Ieu mah leres-leres bahwa ngalogoyoh teh emang rek sujud gitu ya mah. Jadi ulah istilah teu ngamaksud turun gitu, teu ngamaksud ngalogoyoh pikeun selain sujud. Kumaha lamun karena teu damang ya beda deui eta mah karena teu damang. Wa alla yasjuda, sareng nu kalima wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi, henteu sujud si jamanu salat teh di atas sesuatu anu bisa bergerak ku gerakna eta jalma. Paling jelasnya anu kena ka dieu mah biasana istri ngangumukeunna biasana mah. Di mana-mana sujud teh si mukena teh ngahalang kana tempat sujud itu kan. Jadi waktu sujud teh si mukena teh gitu ngahalangan kana tempat sujud. Berarti eta teh artina sujud di atas suatu nu bergerak. Ku ayana gerakan itu, maka si mukena ngahalang karena sujud, karena tempat naon, karena tempat sujud tarang. Tanu mawi kudu hati-hatinya hari istri makan tenan. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi, henteu sujud si jamanu salat teh di atas sesuatu anu bergerak ku gerak manehna. Kumaha lamun pamaget aya contoh teh pamaget? Sorbannya, sorban biasanya. Sorban orang pas ruku. Ya, bisa sorban. Matak ngahalang karena tempat sujud terutamina mah karena sujud. Wartifa'u asapilihi ala a'alihi, sareng kagenep mah kudu ngaluhurkeun, kudu ninggikeun anu panghanapna kanu pangluhurna. Jadi kudu menukik pantarang teh sirahnya sareng imitnya. Sareng imit pan langkung luhur mana asalna? Luhur kene mataka kan? Tuh. Tanu matak dina sujud mah kudu menukik. Jadi kudu leuwih naon? Kudu leuwih tinggi, kudu leuwih handapnya nu tinggi teh si mastaka teh. Kudu leuwih handap tibatan imit itu. Jadi kudu menukik gitu. Anu katujuh watuma'nina tupih, sareng kudu tumaninah dina sujud. Matak dina waktu sujud teh maca naon? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunat ari bacaan eta namanya. Pikeun ngeusi tumaninah maka bacaan eta sae upami dibaca. Teh termasuk sunat kan eta teh. Ari naonana mah bacaan anak mah tuh. Nah gitunya mengenai syarat-syarat sujud. Wallahu a'lam bishawab.